Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda lawungan anu kadua. Dina lawungan ayeuna masih terusan tina pangajaran minggu kamari nyaeta ngeunaan pangajaran kawi atanapi rumpaka kawi. Mangga sing saregep sadayana anu peryogi dicatet mangga dicatet diserat. Lajeng margi engke dina pamungkas dina akhirna hidup kedah ngawaler patarosan-patarosan anu aya. Mangga. Pangajaran ayeuna nyaeta maham kana istilah-istilah nu aya dina pangajaran kawih jeung tembang. Istilah nu sok remen atanapi sering kaluar atanapi disebat dianggo dina pangajaran kawih. Naon wae eta teh? Nyaeta di antarana nu kahiji aya wangenan kawih nyalira. Kawih nyaeta mangrupa lagu anu rumpakana kaasup kana rumpaka merdeka atanapi sekar merdeka atawa aya oge menyebutkeun istilahna mangrupa lagu anu teu kauger atanapi teu terikat ku aturan pupuh. Naon aturan pupuh teh? Nyaeta aturanna teh guru lagu jeung guru wilangan sarta biasana mibanda wirahma anu angger atanapi ketukan anu tetap gitu. Sapertos contohna anu minggon kamari pan aya lagu naon Situ Gunung lajeng hiji deui lagu Bray nya eta teh mangrupa contoh kawih Sunda janten ketukanna langkung angger langkung tetep. Salajengna istilah anu kadua nyaeta sok aya istilah tembang. Margi pangajaran kawih jeung tembang maka hidup kedah terang naon ari tembang naon ari kawih. Kanggo tembang sorangan naon hartosna nyaeta lagu anu rumpakana kauger ku guru lagu jeung guru wilangan. Atanapi tadi aturan pupuh teh ya. Sarta biasana mibanda wirahma anu teu angger atanapi teu tetap. Gitu. Contohna naon? Contohna nyaeta lagu-lagu pupuh. Ya, lagu-lagu tembang Cianjuran gitu. Salajengna ari pupuh naon? Nah, ari pupuh teh nyaeta mangrupa wanda tanapi bentuk aturan dina nulis rumpaka tembang. Istilah nu sanesna aya nu disebut sekar ageng upami urang diajar pupuh biasana kedah terang mana nu kalebet kana sekar ageng sareng lebet kana sekar alit. Kanggo sekar ageng hartosna nyaeta sajumlahing pupuh anu remen atanapi anu mindeng digunakeun pikeun nulis rumpaka lagu. Aya sabaraha hiji sekar ageng teh? Nah, aya 4. Nu kahiji aya kinanti, ya, pupuh kinanti, nu kadua pupuh sinom, nu katilu asmarandana, nu kaopat dangdang gula. Eta teh sok disingget biasana ku KSAD. Nyata kinanti, sinom, asmarandana jeung dangdang gula. Salajengna kanggo sekar alit nyata sajumlahing pupuh anu langka atanapi rada kirang dianggo dijadikeun patokan dina ngadamel rumpaka lagu. Aya sabaraha hiji sekar alit. Nah, pan pupuh teh aya 17. Dicanak tadi aya dicanak 4. Janten sesatina eta teh mangrupa lebet kana pupuh sekar alit. Lajeng istilah nu sanesna aya nu disebat rumpaka. Tadi disebat-sebat dina wangenan kawi, dina wangenan tembang nya. Aya disebat rumpaka. Rumpaka teh naon hartosna? Nyaeta teks atanapi kalimat-kalimat atanapi kata-kata ya, kecap nu dihaleuangkeun dina kawih atawa tembang. Jadi teks atanapi syairnya hartosna rumpaka teh. Rumpaka teh nyaeta teks atanapi syair lagu ya eta langkung sederhana. Salajengna salianti rumpaka aya nu disebat guru lagu. Guru lagu teh nyaeta sora vokal teh sabaraha hiji dina basa Sunda? Aya 7.
naon wae a, i, u, e, o, e. Nah, eta teh mangrupa vokal. Jadi nu disebat guru lagu teh nyaeta sora vokal dina tungtung atanapi ujung pada lisan. Nah, eta guru lagu. Nu salajengna aya nu disebat guru wilangan. Guru wilangan teh nyaeta jumlah engang atawa suku kata dina sapada lisan. Terus aya kecap pada lisan nembe. Naon hartosna pada lisan? Pada lisan teh nyaeta baris atanapi kumpulan kecap-kecap anu mibanda harti jeung maksud anu tangtu. Tah eta nu disebut baris atanapi pada lisan. Istilah salajengna nyaeta aya nu disebat pada. Dina bahasa Indonesia pada disebatna nyaeta bait atawa paragraf. Jadi istilah pada biasa dianggo janten bait atanapi paragraf. Naon paragraf teh nyaeta runtuyan pada lisan anu mibanda harti eusi jeung tujuan. Jadi susunan pada lisan nya eta teh ngandung hartos jeung ngandung eusi oge ngandung tujuan. Salajengna istilah nu sanesna nyaeta aya nu disebat juru kawih. Juru kawih nyaeta jalma anu sok ngahaleuangkeun kawih. Nya, jalma anu ngahaleuangkeun kawih boh istri bapa mangket disebatna juru kawih. Selain itu juru kawih oge aya nu sok biasana dina bahasa Indonesia mah ngabiking vokal. Tah, biking vokal dina bahasa Sunda disebatna juru alok atanapi alok. A L O K alok. Tah eta juru alok. Salajengna tadi mah nu ngahalangkeun kawih, ayeuna mah nu ngahalangkeun tembang. Tah jalma anu sok ngahalangkeun tembang disebatna juru mamaos. Nya wian deui, jalma anu sok ngahalangkeun tembang nyaeta juru mamaos. Nu ngahalangkeun entos istilah nu sanesna entos lajeng naon deui? Biasana nu muncul dina pangajaran kawih aya nu disebat juru sanggi. Nyaeta jalma anu ngarang kana rumpaka atanapi syair kawih atanapi tembang. Nah, eta disebut juru sanggi. Lajeng kanggo maham kawih biasana sok aya patarosan. Kumaha wirahmana? Tadi dina hartos nu di luhur, dina wangeunna nu di luhur aya nu disebut wirahma. Naon wirahma teh nyaeta pola atanapi bentuk ketukan anu aya dina kawih atanapi tembang. Jadi nu disebut wirahma nyaeta ketukan atanapi tempo. Kumaha tempona? Nah, dina bahasa Sunda disebutna wirahma. Lajeng aya nu disebut rasa. Dina patarosan minggu kamari aya patarosan naon rasa kawih anu ku hidup diregepkeun. Kumaha rasa kawih anu ku hidup diregepkeun. Tah rasa teh nyaeta suasana batin anu digambarkeun dina rumpaka kawih. Nu salajengna nyaeta aya nu disebut carita. Janten rumpaka kawih teh ngandung carita. Atanapi oge disebut eusi. Jadi runtuyan kejadian nya atawa suasana nu digambarkeun dina rumpaka kawih atanapi tembang. Jadi eta nu disebutna carita. Nu salajengna istilah nu salajengna dina kawih sareng tembang aya nu disebut amanat. Kamari patarosanana aya amanatna naon? Janten amanatna naon? Nyaeta pesen-pesen nu hayang ditepikeun ku pangarang ka anu ngaregepkeun atanapi anu menyimak kawih atanapi tembang. Nu salajengna dina pangajaran kawih hidup sok diperdih atanapi dipinta disuungkeun sangkan hidup tiasa maraprasekeun. Keur naon fungsina maraprasekeun supaya hidup
tiasa ngagambarkeun kumaha eusi atanapi carita nu aya dina kawih eta. Naon para prase teh nyaeta kagiatan ngamekarkeun atawa mengembangkan tulisan puisi nya, atanapi rumpaka kawih jadi karya anu gembleng atanapi lengkap kalayan ngagunakeun kalimah-kalimah atanapi kecap-kecap anu aya dina rumpaka kawih atanapi puisi eta. Kumaha upami sajaknya? Sajak ge sami tiasa di para prase. Tah eta istilah-istilah anu sering muncul dina pangajaran kawih, anu sering kasebat dina pangajaran kawih. Kumaha kahartos? Upami teu kahartos urang cobi wehan deui nya. Nah, istilah nu kahiji naon? Hiji kawih, sorangan naon artosna nyaeta lagu anu rumpakana teu kauger atanapi kaasup Sekar Merdika. Teu kauger kunaon? Ku guru lagu jeung guru wilangan sarta biasana ketukanana angger atanapi tetap. Brai lamunan nah, janten ketukanana teh pas gitu. Lajeng aya nu disebat tembang. Naon tembang teh nyaeta lagu anu rumpakana teu kauger ku ketukan. Janten tembang mah bebas bari dinyanyikeunana lambat atanapi bari dinyanyikeunana dihalangkeunana cepet. Eta mah tembang. Contoh aya nu lumpuh musafir. Eta kan sapertos kitu ketukanana. Coba lamun diketukan. Aya nu lumpuh musafir janten teu konstan, teu tetap. Janten tembang mah nyaeta lagu anu ketukanan teu tetap, teu konstan. Biasa robi-robi. Tiasa dipanjangkeun, tiasa dipendekkeun. Contoh tadi. Aya nu lumpuh musafir bari sila sisi jalan. Bisa langsung cepat. Aya nu lumpuh musafir bari sila sisi jalan. Nah, itu langsung cepat. Janten dina tembang mah tiasa cepat tiasa lambat. Pinter. Lajeng tembang mah kauger. Kauger teh terikat ku naon? Ku aturan pupuh. Janten upami ngadamel rumpakana atanapi sairna teu tiasa leupas tina aturan pupuh eta tembang. Ari pupuh sabaraha hiji? Aya 17. 17 pupuh eta teh dibagi 2. Aya nu kalebet kana Sekar Ageng, aya nu lebet kana Sekar Alit. Sekar Ageng naon wae? Nyaeta KSAD, kinanti, sinom, dangdang gula, asmaran dana. Tibalik. KSAD, kinanti, sinom, asmaran dana, jeung dangdang gula. Tah eta Sekar Ageng. Sedangkan Sekar Alit tina 17 dicanak 4. Tah eta sesana kalebet kana Sekar Alit. Naon Sekar Alit Sekar Ageng teh? Sekar Ageng mah anu sok dianggo sering dina nulis rumpaka kawih atanapi tembang. Lajeng upami Sekar Alit mah nyaeta anu langka atanapi jarang dianggo kanggo aturan nganggo ngadamel tembang atanapi kawih. Salajengna guru lagu. Guru lagu teh nyata sora vokal AIWO. Guru lagu teh sora vokal anu aya dina tungtung atanapi ujung pada lisan. Aya nu lumpuh musafir tah eta teh sapada lisan. Coba guru laguna naon? Tadi teh pan sora vokal dina ujung atanapi dina tungtung pada lisan. Aya nu lumpuh musafir berarti guru laguna I atanapi vokal terakhirna nyata I gitu. Tah eta guru lagu. Sedangkan guru wilangan nyata jumlah engan atanapi suku kata. Mun dina bahasa Indonesia mah Indonesia. Suku katanya apa? Indonesia. Tah eta teh suku kata. Dina bahasa Sunda mah disebutna teh engang. Aya nu lumpuh musafir. Aya sabaraha guru wilangan anak? Aya nu lumpuh
musafir berarti aya 8. Sehingga upami ditaroskeun guru lagu jeung guru wilangan tina eta rumpaka kawih tina sapada lisan aya sabaraha. Berarti aya 8 guru wilangan jeung guru laguna nyaeta I berarti 8 I. Nah, sapertos kitu. Salajengna aya pada lisan teh hartosna nyaeta baris. Pada hartosna paragraf. Juru kawih jalma anu ngahaleungkeun kawih. Juru mamaos jalma anu sok ngahaleungkeun tembang. Juru sanggi nyaeta jalma anu ngarang lagu. Salajengna wirahma hartosna tina tempo tanapi ketukan. Rasa nyaeta suasana batin nya. Suasana batin tina rumpaka kawih nyanten si rasa perasaan tina eta teks lagu. Jeung aya nu sebat carita tanapi jalana eusi tina eta lagu. Aya amanat nyaeta pesan-pesan anu hayang ditupikeun ku pangarang lagu. Salajengna aya je deui jalma anu sok main musik mengiringi pemain musikna disebutna naon? Nyaeta nu disebat nayaga. Jalma anu mirig atanapi jalma anu sok mengiringi atanapi memainkeun musik dina lagu nyaeta disebutna nayaga. Hideuk pernah mengiringi atanapi memainkan musik, mengiringi lagu mirig kantos di SMP atanapi di SMA atanapi di SD kantos. Nah, jalma anu sok ngiringi teh nyaeta disebutna teh nayaga. Eta istilah-istilah anu sok remen atanapi sering disebatkeun dina pangajaran kawih atanapi rumpaka kawih atanapi tembang. Aya 2 hal anu hidup kedah dicangking tina pangajaran kawih sareng tembang. Nu kahiji bisa nyangking eusi teh hartosna nya tadi teh bisa ngagambarkeun amanatna, bisa ngagambarkeun rasana, oge tiasa mengembangkan dina bentuk nu sanes nu asalna bentukna sajak lajeng ku hidup dikembangkan, dimekarkeun, didamelkeun paragraf. Asalna bentukna bait didamelkeun paragraf panjang. Kumaha nya di hidup seolah-olah menjadi pangarang itu terus dijelaskeun deui nganggo bahasa hidup. Nah, bahasa hidup bercerita deui ngeunaan lagu terus ditambihan ku kata-kata atanapi kalimat-kalimat nu aya dina rumpaka lagu eta. Gitu. Eta disebutna parafrase. Nu kadua nu kudah dicangking ku hidup nyaeta hidup ge kedah tiasa ngahaleuangkeun nya satiasana gitu. Kunaon sababna kedah tiasa nya dina raga urang ngamumule kasenian kabudayaan urang sorangan nyaeta kabudayaan Sunda. Nu salah sahijina nyaeta wangun kasenian kawih atanapi tarik suara. Kumaha? Masih kene can kahartos? Upami can kahartos, mangga hidup kanggo naros wae ngechat atanapi nga-WA. Tiasa nelpon mangga bisa bari nelpon bari naros voice note oge tiasa mangga. Ditaroskeun naon teu kahartos. Bilengkeun dina patarosanana hidup teu kahartos, aya patarosan membaris di dikeun ka hidup. Dina Google Form. Oke, bilin teu kahartos mangga taroskeun wae. Teu kahartos keneh puter deui videona nya saperti kitu. Cekap sakitu sementawis kanggo laungan dinten ayeuna nyaeta laungan kadua dina pangajaran kawih maham istilah-istilah atanapi bahasa anu aya dina kawih. Itu atur nuhun kana sagala rupi paratosanana wilujeng midamel pancena rengsekeun pancena ulah ditunda-tunda margi bilih numpuk nya. Itu bitos numpukna biasana sok Korea. Kerjakeun sakedik-sakedik aya nu teu kahartos chat atanapi WA ka Bapak. Mangga wilujeng tepang deui Minggu Payun dina pangajaran kawih. Masih pangajaran kawih Minggu Payun
hidupnya eta tiasa ngahaluangkeun kawih eta napi tembang. Naon bae kawih jeung tembang nama asal lagu Sunda we lah. Nya. Kunaon bet lagu Sunda? Sanes hartosna teu kenging kana lagu anu luar Sunda. Tapi tadi teh supados urang tiasa mencintai jati diri jeung budaya urang. Sanes teu meunang urang resep kana budaya nu sanes. Nya komo deui budaya nu sanes kan langkung-langkung ku urang kana disaring. Mana nu saeker jati diri urang mana. Karena hidup diperdih sangkan diajar biasa ngalangkeun kasenian kawih jeung tembang nu aya di Sunda. Sakitu cekap atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.